nada agung nyeparalun nada jemah penghampura ka Gusti Nu Maha Suci. Sengit manis ngadalingding gumawa dina panyawa apa hajat kalih ibu nembus tedeng aling-aling nembus tedeng aling Nyai Asun Bayu Rahayu Rumaos Bayuni Asih Bayu Pang Yumana Bayu sejat ini ngamaliknya ingsun lang-lang buana apa hajat kalih ibu Bayu sejat ini ngamalik pananggayan sawa mangka cari cing orang karang duyung ngamah jagat kamanusa ngamah jagat dakamanosa Saloyong didinya ayana hati didinya baik ayana ucap gerak-gerak apa napandi mamah napandi pibekelen hirup urip pibekelen dah hirup urip iya nada agung sampurasun ka Gusti Nowalas asih jang ade andiana nada di wiat kena tekad putra putri no dijaring anggoni ngariksa seni dipaparin jalana caang orang karang duyung nu dipi ridhoku Gusti
nyobadanan sok makhlukna amin ya Rabbul alamin mugi Gusti nang tayungan Sorodot dengklang Soroyo dengklang dene ari kopi buah kopi sok raranggeyan ari ingkeun para sadere ulah pati diheureuyan ari ingkeun para sadere ulah pati sok diheureuyan ulah diheureuyan sok raranggeyan ari dengklang dengklang dengding buah kopi pahajat deui sok raranggeyan ari ingkeun para sadere tobat ulah pati diheureuyan ingakeun para sadere sok diheureuyan run turun bayu rahayu bayu panyiliran urip bayu pangayoman sukma bayu jatini walagri bayu mawat kawa yan rob sirop jirim sumanding mandepun uruk jantung dituri husik batin ulun raja pamunah munah lemah munah langit nirmala sedama lelang pun ampun ya para luau cumeluk ti kajauhan gantawang ti kaanggangan cunduk kana waktu anu rahayu nitiswan cinu mustari ninggang mangsa nu utama acara anu dianti-anti ti kamari diantos-antos ti bareto ayeuna acara hiburan baris di kawitan atuh sumangga urang samia gedur papayungkeun siloka hudang wayangkeun wargi sadayana kiwari anu baris muka ieu acara ibingan kersana Bapak Maksad disarengan ku ibu oge sadaya kula wargi
kalayan ka panitia supados nyayogikeun kursi gading gilang plastik kursi cio oge ka para juru ibing anu parantos kapapancenan kanggo ngajemput kersana Bapak Maksad dihaturanan kanggo ngajemput sumangga kanca wiyaga gawe heula biasa kanca kalayan setekanipun kersana Bapak Maksad kadia paninna ke kebojiro kanca ayeuna gelar kasenian Sunda sanu barisnya nangan ngajojong mah seni pangwaris purwaning orang sabangsa orang sami-sami raksa nu wajib di nama-nama dipi mama dadi Bu Pusti kasenian kabudayan dasana sanes lumayan pamisanes nu gaduhna pamisanes nu gaduhna nya saha cenah nu gaduhna pinang kamang toba pawaris soloyong duh sorodot jalana kasaluyuan wadedi aya sapa pait sama manis mundur sing langga dugi kajaga sing langga dugi kajaga korehaneun sawasiwi korehaneun anak siwi kasenian kabudayan dasana mah sanes lumayan pokok dianggo hiburan ngarakeutkeun duduluran
ti kempalan seni Sunda nyangkakeun mah ibu ranana no tato serelepat mah pamugi mah si hapung tenang walah yuk kenang meni beberebetan kieu pamisanes nu gaduhna urang mana ieu tukang kenang teh ya minang kato Kalapangwari jauh atuh Purwakarta mah jalana kasaluyuan sapapaye sama manis kenang kenang konang-konang di bubulang ngarayap ngarayap kana dong demang kakarayapan wae kunang-kunang titel tadi dikukunang dikukunang di bubudang soloyong gas kedeng jadi tongkonan gas kedeng jadi tongkonan tomat tobat kawi sing mah pahajat kali ibu jadi panglipur kena kalbu urusut kena kalbu anu bingung Solena goyong gandrung apana pandi soka pirang rung sing jadi hariring dangding mamahna pandi hariring dangding Lulu panggeing mah kurucuk ang nano ati nurung asih sangkan nyari pikir eling sok ber alaman alangan panggugan lado rasa nusung kawa lado rasa nusung kawa di Banjaran pahajat dasar Sunda di Baros di Baros kumpeni kumaha kumpenina nararanya henteu cenah penasaran orang karang tilang sakti baheula rek naros teu pati wani rek naros tepati wani cacakan kana WA tepati wani kene kapung warama tobat kapungkur katun car hideung sarele ayeuna ayeuna Gampang Sari aweuy kapungkur mah kapungkur paturaitina ayeuna patepang deui ayeuna patepang deui kanu jauh sok dimelat sok ka teuing
lamun panggih nya pasti jeung nu jauh masuk hayang we panggih hebatan ade Pak boga durian suka dibeli kupati beli kupati seorang kepayu hari wang reka melang ingis tume rek paangang tungtungna abi teh bingung melang tema melang teh kira sana tawisna urang sabangsa bersih tekad tobat jangan ucapna olah boga rasa riang rasa mogahan boga mah tong boga rasa adiku asa diri kumalungku anggur hayu rempuk dokong silih api silih jung-aju ngolah seni sing ngahiji ada hiri dengki anggur hayu sangkan hasil nage bukti dipicontoh sama siwi sing sae mah sing sae odi jeung basa atur sopan laku lampahna pageran mah tobat pageranku dari gama salehate doong sama sewang-sewangan lepas tina sabengketan moal panggih kasenangan satu menang kehancuran mega menu surya suruh tersamaan dan gara-gara nada agung nyaparalut nada jamar hampurana nada jamar hampurana borondong mah borondong di Majalaya satoros mah bahajat dikahumakeun rombongan mah rombongan panggugah rasa tangtos kinang juga makan kapiting mah kapiting katojo pula kokosan mah bantun api sapeting mah sapeting asa sapulan ngantosan panutan sumpi ngantosan panutan sumpi kagereha bebeja resep seni suara seni soda
no makan orang kedah ikhtiar nguping sini notarari kalah ka mantak aringgis sakomong lamun kataksir kurang geng panggugah rasa anu lalucir lamun aya hiburan aye rek menata lalaguan hante boga gerejajan kalah jadi lamunan nguping cinta notarari kalah ka mantak aringgis terus kapung pulengan tunggu nama ngajak pepelikan kencanoli ari buah kopi raranggeyan ingkeun danu abdi ulah pati dingheureuyan lain-lain daun awi sabereung ditaweran lain-lain bagja diri bagja dengan di pageran